mental mas iki ya. Jung antar ya. Datang nyakin buka mah. Wah, si sekali guys. Di sana dua karang gitu nah di Cidahu ya. Ada yang dua. Apa kemar? Di yang leureut cenah ge getil ayeuna solar anak benang beunang. Diganti lo. Gimana 10-28. Lamun geus keluar ka Cileuri, eta aya jalan kalaneuh, eta jalan ka Cibeas deui nya ulah. Eta ingis kena suku eta. Biasa anak itu. Oh. Emang nginaon? Nginaon, Mak? Gampang, Ngalas suluh. geus dulu. Oh, ngalas suluh. Ini sorangan bae. Heeh. Masih boyot nya. Masih boyot lamun ka Celwang mumpang ke belah barat. Hah? Ka dieu bae nya haju ka ditu. Kumaha nya man aya ka dieu mah mending ka ditu bae. Oke ti dieu nya si goyot ngaliot ka Cileuri nya. Ka ditu ieu ka ditu bae ka Cileuri nanyakeun kayak aya jelema nya. Ngonan kan?
di mana sebuah karasat ya. Kolot baheula mah eta lompong-lompong gitu nya, mirasa bae nya. Jangan jengedah, jangan lompong gitu. Kami ge haba sing sejasi kahani kangen angen lompong. Heeh. Nyerang heula raga tina kacapi ya. Itu gede cikan tina berkali nih kena kecapi bisi ragag kan matu ya tadah sadiki ya memang lagi garing tuh kabehan bisa petang gawil kadinya kecapi daun dia hubul teh sepihara itu ini nggak sudah naik baik ya si ragag rawel kan tercelak juga bisa tanggal jam kita kembali ke Eta udah arahan eta mah nolong mah dari pilu. Iya, duit nak. Nongeng mak di panggul itu kawawa. Beratnya. Belum cuman. Apa kemar? Di lo cenah ge getih lah yeuna keluar anak bener bener. Gimana 10 28. Dikurangan walurna. Leler nanti kak di etan di cokot hiji beh. Dina teh radang gendong ka mata. Capek teuing. Tak bawa si aya pas karung deui. Aya 2 kintal mah hiji. Jeung anter. Entah tangkap naikin buka mah. Wah, si sekali guys. Misalnya 2 karung itu nah di Cidahu deh. Tadi ini 2. Atuh datang ke siang. Sama leban. Bintang malam siang dia mau bagi 2. Ganti ganti.